Urang ngadongeng lur, ieu khusus dongeng keur jiwa perintis lain pewaris. Dengkeun hayu urang ramean ngalakon carita masa lalu. Lur ayeuna cicing jempe heula ka alaman momen teu ka alaman dangukeun. Urang ngadongeng aya namanya cing hayang hafal ningali perkembangan zaman ayeuna luar biasa itu perubahan drastis. Urang ngadongeng cik. Ieu khusus keur anu ngarasa jiwana awet ngora. Awet ngora tapi lamun inget kana umur kadang-kadang mah urang sok minder. Yen salah sahijina kalarasan ieu dina sasi Ramadan, bulan puasa. Tah, baheula mah bulan puasa teh dijadikeun kesempatan urang keur penghasilan. Nengan penghasilan teu sabaraha, cuman sampe ka kiwari teu poho. Dina bidang dagang bari ngabuburit. Dagang jajanan, anu jualan pepetasan, heula mah aya lotre. Anu hadiahna teh kadang-kadang mah sok aya katel. Terus naon, jadi can mengenal jeung gadget gitu, can mengenal jeung dunia perdigitalan. Cik urang absen heula lah saha di dieu nu pernah kaalaman dina bidang eta. Berarti sampai kiwari hidup teh awet ngora, beda jeung zaman ayeuna, barudak-barudak ayeuna. Umurna ngora tapi bisa disebutkeun cenah mah cek bahasa ayeuna mah cenah boros gitu kan. Terkolotna direnengkeun hampir setara lah tahun 80-an jeung tahun 2005 ka dieu mah sama aja sebenarnya mah. Tah cuman nya urang flashback lah ka tukang gitu nya. Urang flashback ka tukang. Cik di dieu sugan aya gitu nya, sugan aya nu pernah kaalaman lamun geus bulan lamun setelah sahur lain sare udang jalan teh pinuh kudu lari baheula mah. Nah, terus nincakna kana isuk-isuk jualan naon? Jualan naon we kitu nu bermanfaat gitu nya. Nah, harap lotena nah naon. Cik sugan aya gitu ieu mah di dieu. Sok atulah tuliskeun. Berarti awet ngora lah salira teh beureunan. Komen